babon ka purba ku jago teh awewe kudu tunduk karena keputusan salaki siga gitu. Jadi teu meunang lalaki eleh ku awewe dilarang dina agama gitu. Nah sabab kulukum roin ke lalaki eta Arijalu qawwamuna lan nisa lalaki teh pamimpin rijal teh pan suku hartina teh kudu bisa nahan beban berat masalah anu aya di luhur awewe maksudna mah. Jadi kieu lamun awewe aya kanyeri kapeurih aya kasusah erek curhat ka urang pupulih lah curhat teh bahasa Sundana mah bahasa urang nama bahasa Indonesia nama curhat curahan hati dina bahasa Sunda nama pupulih urang kudu bisa jadi tempat ngumaha lalaki mah tempat ngumaha pamajikan keluarga anak jadi urang teh kudu jadi tempat panyaranean urang teh kudu lebar dada tempat ngalegedaina pamajikan ulah pamajikan curik milu curik eta mah lebay ka asupna teu asup kana paribasan untung teu acan gaduh Mbah. Nah, eta untungnya tidak. Untung orang mah lain kitunya. Ulah susi Surabaya. Alhamdulillah, cenah mah tara pasea jeung pamajikan. Oh, da mana pamajikan lagi cenah eueuh. Jadi amannya. Bela diri asal. Lain bela diri enggak bilang mana. Promosi apa? Eta kabela atuh kitu teh. Alah, di Persis teh kudu sieureun. Atanapi kudu sari gunung bahasa itu seharusnya mah geus loma eta teh sieureun teh ari sari gunung mah ti kajauhan alus katemponna teh da nanda aduh pika betaheun kitu memang Persis ti kajauhan kudu pika betaheun jadi anggota Persis teh kudu kitu atuh sieureun eta mah ti kajauhan mah siga biasa-biasa saja tapi geus deukeut jelema teh geuning kieu hebat eta sieureun ngaranna nya eta bahasa anu kaasup arang langka lah kabahas naon maksudna udah paham nepi ka badinya matak bahasa Sunda ditasarupkeun kana jamiah pangpangna kudu paham sieureun teh sanes pedah matak ateul nya bahasa sanes sieureun mah teh mah keur anu teu boga pamajikan ayo gegetret ese jeung loba salah sangka jeung rarasaun anu eta mah ayo we ngagulung-guling congok dicium alah dina hangitna ge beda eta mah loba nu kasalahan mah keketrok perasaan boga pamajikan nyi buka cenah perasaan teh boga pamajikan alah otak nu teu boga pamajikan mah harerang tihangna teh mah tihang imahna ada kitu digadilan digasang gasang lebih ka herang alah hijab bedanya hijab bahasa anu burung di angklungan anu gelo di dog-dogan anu edan di kenangan teh larapna nalika Abu Lahab manehna nemongkeun ka benci ka ijid ka Islam ka alona sorangan ka Rasulullah tages ngewa ijid kitu teh ger didukung ku pamajikanna ku Mujamil Mujamil teh ngadukung perjuangan Abu Lahab teh supaya leuwih ngewa ka Muhammad matak nalika Mujamil deklarasi indi kiladah anfaqna fi adawati Muhammad kaula boga kongkorong anu megah anu hargana miliaran enang kaula janji irek dipake jihad pikeun ngamusuhan Muhammad eta nu burung di angklungan teh Abu Lahab geus kitu salaki didukung ku pamajikan nya
tina larap bahasa Sunda nu tadi Di komporannya di mah. komporan bilatung ningang dage bahasa Sunda nya. Jadi jelema anu teu jujur, jelema anu hirupna rucah awuntah tuluy ku Allah teh dipujuhkeun sagala kahayangna dilaksanakeun. Istidrajnya dina bahasa agama disungkun eta teh Bilatung ningang dage mun beuki betah. Ya sabab anu ngadukung. Jadi ku Allah seolah-olah dibere kahayangna teh gitu. Kita bilatung ningang dage atanapi sirah dugul di hidan teh mah. Keur maleneng, tamanya beuki tiis. Asa ka uing. Aya ka uing sih. Ucup eta mah. Mata kanu sirah dugul mah kade ulah hujanan tengah peuting. Bahaya. teh asup kana bahayanya. Gitu aneh sisi dua teh mah. Da tiis atuh. Aya bahasa. Nya, Tuh aya bahasa teh. tapi da lain Kang Ucup. Lain. Ieu mah jelema anu teu jujur, Kang Ucup mah jujur banyak. Mun ceuk urang menta kalapat teh da jol kurunyung. Mana tapi dah berarti teu jujur. Ya bos kalapa ya Kang Ucup ya. Tenang lah. Jadi jelema anu teu jujur hirupna awuntah. Tapi mana tadi jaya terus aya dina kauntungan. Eta sirah dugul di hidan atapi bilatung ningang dage. Adegung kumalungkung. Anu tadi teh aya ieu bahasa Sunda teh aya anu. Oh, nya. Jadi dibagi tilu nya, Ya, tilu tahapan. kadang anu dilarapkeun dina sadedinten pan anu kasar ada anu bade lemes teh. Diintip. Kadang aya yang atur, kadang yang urang, kadang anu dimiskin urang gitu eta bahasa teh. Kadang di anu ka batur. Nya. Undak usuk aya bahasa teh. Kaos anu tadi teh dengan kamu eta. Harus kan macana ari gambarna pun bojo. Pan misal kamu teh kateuing cenah ngasuh gen. Teu. Pan sigana rares pan nya. Sigana teh Cakuringkeun pugu gitu nya. Lalu kuring Asal lemes. lemes. Padahal teu pas gitu. Salah larap. Salah harap. Kedahna sanes pun bojo. Tapi tuang garwa mah. Anu sanes mah Keur anu sanes tuang garwa. Tuang rai biasa tuh bah. Tiasa tuang rai eta bahasa Injeuman sebenarnya. Sabab pamajikan mah adi inu jadi salaki gitu. Asalna teh kitu. Janten tuang rai bahasa lemes eta. Tuang raka siga pun jeung teu ngangopun. Pun bojo sareng bojo. Bojo mah tiasa wae ka sasaha. Tapi pamitos pun tah eta mah keur khusus ka Pribadinya. jadi Nyalira. pamajikan urang makanya pun mah pami bojo mah masih keneh tiasa. Eta bojo sanes tah tiasa. Sanes ieu bungkul misalnya. Sanes sasaha ge aduh udah pak kitu mah. Jol ieu lain. Asal. Eta pun bojo teh. Eta pun bojo teh. Sugan eta aku teh. Mau tujuh nampilin. Nu aing nih. aya anu teh apaleun ngararapkeun bahasa mah asal banget. Asa sopannya. Bahasa sopan. Anu teu lucu mah kolot-kolot urang anu sakuah sakokoh salingkungan jeung urang geus kaasup tengah tubuh lah kudu geus ngarti kana bahasa kitu-kitu wae mah masih keneh pahilit eta mah teu lucu. Nya kolot anu idek lihir dina kasundaan tapi ka teu ngarti nu kitu-kitu acan masih keneh pahili bahasa. Ari urang ngonaman kelompok milenial meujeunna lah teu ngarti oge can ngarti Kelompok kolonial nu ribut mah nya bah. kolonial. Aya babasan, aya paribahasa.
paribasa beda teh. Bebasan jeung bahasa. Paribasa bebasan mah siga kecap dulang tinane teh awewe mah kumaha salaki. Babasan eta kawas aul ciciduh atawa sok cumiduh dibeubeung diutahkeun dipikir dibulak-balik eta babasan. Nya nyalindung ka gelung nganalkeun usaha pamajikan manehna mah teu daek usaha terus kolot sapeuting jadi kolot anu eueuh ka nyaho nu tadi segala teu nyaho siga kolot begog kolot begog asup eta kana babasan. Iya, sok tahu bahasa Indonesia nama. Herang tarang lebet babasan teh bah. Eta mah kedah diusap. Alah, seuneu ya. Aya bahasa kasarna siga jadi aya bahasa kasar, bahasa loma, bahasa lemes. Cing ari lemes nasirah naon nya tarang herang. Jadi anu tarangna herang mah sirahna herang. Teh laleur enterep teh catrok. Ti saledat. Matak geuning sok aya nu karunya ka bapana anu dieunteupan we laleur cing cenah Pak ku abdi urang katepel tuh mah ngajarna wal. Nyaah maksudna mah teh. Jadi bahasa kasar, bahasa anu nyugak nganyarikeun jelema keneh teh bahasa kasar mah. Terus bahasa loma mah siga kasar, tapi teu kasar. Ku loma teh bahasa anu sararea paham ku sanajan kasar itu teh teu matak nyugak. Lantaran geus biasa paham naon maksudna. Nah, urang teh heureuy sanajan kasar. Eta itu tos bahasa loma. Bisa dipake ku saha eta mah. Jadi lamun lemesna sirah mah eta nu tadi. Botak. Bebenul, hulunya, babatok, naon kasar bahasa tina sirah teh pan. Eta keneh. Tapi ari henteu juga kana teh mah bisa. Teu, kana loma jigna keneh teh. Kasar eta teh. Kumaha pemahaman anu narima. Ada teh juga kieu mah geus biasa kituna teh jeung lain rek nganyarikeun da apa kana loma gitu. Jadi ulah ka gejoh, ulah ka jebak cek bahasa urang. Kadeoh. Tah ulah kadeoh, ulah ka pitapaku bahasa kasar. Keur maneh perteguan. Keur urang mah staka. Ngeunah teuing atuh gitu. Lucu. Ieu naon? Babatok. Kamu diamplas lah. Oh iya. Aya ide. Jadi Kang Ucup mah asupna orang hebat. Herang babatok.